Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sarangan deui saksana semung di jaman tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang leraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 25 nanya. Mudah-mudahan koyana iya acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggabrahmana hiburan ka mitra-mitra sadayana. Mitra supaya cenah kolong tinggal waktos pangatur urang dilajekeun we dongeng sunat teh bilu jeung dangu petrung. Para mitra kaum dangu sadayana. Si kamileung anu ngarasakeun awakna asa panas. Harita nitah eureun ka dia lupa. Dia lupa. Ada nolak dia lupa. Dia lupa hari tak urut. Ini milu. Gue peningking tuh di mana tuh? Cek dia lupa hari tak. Tuh ngerasa bingung di mana gua pangingping. Gua peningking merupakan gua terapi goha eyang nak raksadipa lu cenah eyang raksadipa ayana di gua paningking tapi walau alam sarada ge can pernah anu apa reg dia lopa ngencangkeun si kamileung anu dipanggul dina taktak bisa terus si kamileung anu disaranaikeun dina hanapeun tangka dia lopa kacida pisan bingung terus sedihna ningali kayan si kamileung anu kacida pisan ngariwangkeun piada lopa kamileung tahan ngebilik sabar cek dia lopa rawariwi ektek itu kumaha lalaki anu pikat cinta na ayeuna kabenangan ku ajian sastra geni Aki Aub sedengkeun Aki Aub serangan can dikanyahokeun tapi kawayah kiwari ting kumaha nasib anu jelas ayeuna si kamileung kacida pisan ripuhna atu di jero anu akibatkeun awakna sepanas sedengkeun ceuk beja aji sastra geni mangrupakeun ajian anu kacida pisan dahsyat tur hebatna ajian puhun ilmu buhun anu dipimiliki Aki Aub lain ajian sembarangan bisa ngaruksak saraf jeung sajabana tapi memang henteu langsung lamun temah maot henteu langsung maot eta sastra geni teh tapi kabenangan ku sastra geni sarua jeung paeh artina sastra geni geus dina waktu anu malila geus pasti bakal ngagorogotan kana awak jalma nu kabenanganana yah lopa harita nu nagog julang cileung bingung kudu kumaha aing kecai ka mana deui pasti ngabilang yang nginum meureun Kang sabar Kang cek dia lopa harita bari cengkat puntrak lintrik ka ditu ka dieu manehna metakeun cirina ngagunakeun sabda pangrungu di mana aya salat cai ngeletrek utang tuna kumanehna bakal disampeurkeun aya cai tapi rada jauh cenah mah aing kudu nangan cai ya enggak bilang geus pasti yang nginum haus sebab kebedangan ku aji sastra geni aduh ya lopa balik deui ka si kamileung ngabedarkeun awakna nu nyangeyeng usap kana getihna nu ngalei dina pelbah bibirna sanggeus kitu pok ya lopa ngomong entosan sekedap Kang ya bade tercai cek dia lopa kita tunggu jawaban blesat dia lopa ngablesat ngagunakeun aji kidang kancanana ya lopa ngajugjug ke salah sahiji tempat anu mangrupakeun tempat cai anu kadenge dina ceulina anu ngagunakeun tadi aji sabda pangrungu sedengkeun si kamileung anu ngalempreh teu berdaya teu walakaya awakna anu leuleus tur asa remek ngapanana geus disada harita ting krebek lantaran memang saluran getih anu beunang. Tapi aneh
Sanajan ku kitu si Kamileung harita masih kena bisa sadar terus bisa ingat. Henteu nepikakeun ka piuhan. Aduh, aing kebenangan ku sastra geni. Aduh. Barang keur kitu harita katingali. Aya hiji bayangan anu ngelebat. Awakna jangkung make baju bodas sing sarua bodas. Jangotna anu ngagebai panjang. Jurelat siat. Awak si Kamileung anu ngalempreh harita di sakolebat. Harita dibawa ini tiap tapi tempatan. Si Kamileung aya nu mawa teuing ka mana. Sedengkeun Diah Lopa anu geus hasil menang cai. Leangan wadah tangtuna hese. Anu kapaksa kudu nikurkeun. Dang daunan anu rada gede diantarana aya daun jati. Ditikurkeun jang mawat cai. Pikeun si Kamileung anu ngalempreh haneupun tangkal. Sanggeus nyiuk cai blesat harita. Diah Lopa ngablesat. Diah Lopa anu tekung sirila harita geus nepi ka urut tadi si Kamileung anu disanaekeun. Kacida pisan kaget turuwasna keur Diah Lopa sabab si Kamileung anu geus eueuh dina tempat. Kamileung. Kang. Kemana Kang Kamileung? Diah Lopa harita lungcai dialungkeun nangala. Kokotetengan ka ditu ka dieu bari gegeroan. Tapi nya ka mana si Kamileung bus buru-buru lompat ge moal bisa. Ayeuna geus eueuh. Leng Diah Lopa harita bingung. Mikiran si Kamileung geus ka mana? Ai yakin si Kamileung aya mawa teu bisa. Aduh. Ya Lopa nu antuk tengah hing-hing ceurik. Lantaran si Kamileung lalaki pujaan hatina ayeuna eueuh. Tadina rek dibari nginum ditinggalkeun sakolebat piraanan. Henteu lila da ngagunakeun aji kamampuanana. Tapi ayeuna bas balik si Kamileung anu memang eueuh. Diah Lopa nu antukna siga anu kasurupa berkaditu berkadieu. Neangan si Kamileung cek peribasana. Aya rungkun saeutik oge disingkabkeun tapi da weleh. Setengah poe neangan neangan si Kamileung di wilayah dinya tapi da eueuh tanda-tanda si Kamileung aya di daerah dinya. Wantukna Diah Lopa ceurik. Diuk tina batu bari emok depok. Mikiran si Kamileung ka mana ini? Barang keur kitu harita seor aya angin anu kecil pisan gede. Debak kana tetangkalan. Diah Lopa ngareungeun ka luhur. Bari urat teret ka kenca ka katuhu. Lantaran ngarasa angin, ante ngarasa aya angin anu aneh. Diah Lopa hidup wanoja anu hebat. Tangku kalengitan ku hiji jajaka ngaran si Kamileung. Sahanjeun teu perlu apal kula saha. Datang ke Gua Paningking. Teangan di mana ayana Gua Paningking. Si Kamileung wis aya jeung kaula. Diah Lopa harita curang cileun. Si Kamileung saya dulu Gua Paningking. Artina anu mawa ka Gua Paningking teh jalma anu rek nyelametkeun si Kamileung. Ya Allah, mudah-mudahan si Kamileung bener mau ka Gua Paningking. Aing kudu neangan Gua Paningking di mana ayana. Cerelat harita Diah Lopa anu nangtung langsung cerelat notokeun indung suguna ngagunakeun aji kidang kancanana. Sanajan can apal di mana Gua Paningking. Tapi keur Diah Lopa jelas manehna baris manggihan di mana ayana Gua Paningking. Diah Lopa terus lumpat. Orang pasir mapai jalan anu memang rarumpil. Turug-tug kaliwatan gunung. Nu antukna jog anjog ka hiji pitempatan. Diah Lopa harita nangtung mancuh dina tangtunganana dina hiji lengkob di mana eta lengkob teh mangrupakeun salah sahiji gunung anu kacida pisan nang tawingna. Bisa aja nang tawing eta gunung teh teu gede ieu. Ngan pedahnya kitu we rarumpil jeung sedebah.
Ya lopa harita neutup seukeut ka lebah-lebah dinding gunung. Tapi da tanah-tanah aya guha jeung ituna. Aing kudu nanyakeun tau di mana gua peningking teh. Aing kudu ngan lemburan. Blesat deui. Dia lopa ngablesat harita jiga nu eueuh kacape. Lantaran hate anu memang ngarasa sakaleungitan ku si Kamileung sanajan cikeneh aya nu ngabejaan yen si Kamileung dibawa ka guha paningking, tapi jelas manehna can tahu can apa saha anu mawana. Si Kamileung jelas ayeuna masih kena dina bahaya kitu cek si dia lopa. Sedengkeun Aki Aub anu geus ngarah ka si Kamileung ngagunakeun aji sastra geni. Aki Aub anu kabur harita jojorelatan. Sanajan kitu Aki Aub jelas ngarasa yen si Kamileung teh leuwih punyul elmuna ibatan maneh. Sanajan manehana geus nerapkeun aji sastra geni pikeun ka si Kamileung. Tapi tengah jadikeun si Kamileung kapiuhan atawa pingsan. Tengah jadikeun si Kamileung rubuh sapada harita. Jelas aji sastra geni manehanana lir ibarat nolak kana awak si Kamileung. Sanajan si Kamileung kaayanana ayeuna anu memang kabeunangan tur tatu di jero ku aji sastra genina ti Aki Aub. Belesat Aki Aub harita cocorelatan dina sesa tanagana lantaran karasa awakna salalinu. Barang geus nepi harita ka imahna gubrag Aki Aub harita ngagubrag. Kurang ajar. Aki Aub harita kalak. Aki Aub nu antukna harita geus teu kabagian di nyawa di imahna maotna teh henteu di jalanan. Nah aja balik ka imahna teh meureunna. Sedengkeun jalma anu ngagoler di gigireunana anu tetela eta teh geuningan si Konang. Si Konang kutiba ngareret tunggul Aki Aub anu geus eueuh nyawaan. Dina hate si Konang pok ngomong, Aki Aub kunaon ieu teh? Cek si Konang harita anu teu bisa walakaya. Manehna ngaget gogoler we harita kutiba ngareret. Si Konang maksakeun harita nyangkatkeun awak. Aduh. Konang harita nu ngarasa linu terus mengir. Awakna anu kacidap pisan asa linu jeung nyerina. Antara bantok kekuatan tadi jeung salah sahiji wanoja nyaeta dia lopa. Anu barengan jeung si Kamileung. Lalaunan si Konang harita ngageserkeun awakna ngesot. Bari sumengir lantaran dadana anu karasa sesek jeung nyeri we anu kacidana. Si Konang ngadeuketan ka Aki Aub lantaran tadi kadenge Aki Aub kegerungan. Sanggeus deukeut Aki Aub harita dioyagkeun. Ki si Aki teh kapiuhan gitu. Cek si Konang harita nyangka Aki Aub teh kapiuhan. Si Konang harita ngadeukeutkan awakna pisan kana awakna Aki Aub. Saterusna leungeunna harita dicabak pabahurat. Kepek si Konang harita kacida pisan kaget sabab Aki Aub geus eueuh detak jantungna urat tauge geus teu hirup deui. Ki kurang ajar. Usaha ieu. Si Konang ngageserkeun awakna deui. Neutup ka jauhna. Bingung kalakuan kudu kumaha. Piraku teuing Aki Aub anu geus eueuh nyawaan rek diantepkeun we di saung. Artina bakal bau meureunna. Kitu cek pikirna. Aing kudu init. Aing kudu init ingakeun evi tempatan. Piraku aing kudu ngahiji jeung mayit. Kurang ajar. Usaha Aki Aub. Usaha Aki Aub.
Cek si Konang harita beri ngoronang maksakeun kaluar ti saung sabab manehna teu hayang cicing di saung jeung mayit tong boro-boro lila da 2 poe geus ka bakal ka amul jalma nu geus eueuh nyawaan wantukna si Konang geus nepi keluar. Si Konang harita maksakeun nyengkatkeun diri rajan leumpang gagadeongan si Konang bru deui harita nambruk jurus ti Diah Lopa jelas pang nama jurus anu jadi andalan Diah Lopa bangotong-tong anu jadi jurus utamana anu geus ngahancurkeun kana awak manehna. Urang ajar si Diah Lopa teu nyangka panoja edan. Si Konang semengir deui harita bari leumpang lalaunan teu sirik ngarayap cak-cak. Si Konang hayang malumpat kabur tawa kumaha tapi da kumaha ku leumpang ge manehna geus untung bisa kadang-kadang ngoronang gitu oge. Sanggeus rada jauh ti saung Diah Lo si Konang harita ge eureun bari nempok ka saung aing kudu ka mana ieu bisa-bisa aing paeh di jalan ieu mun kieu carana aing kudu neangan obat ieu cek si Konang harita manehna boga pikiran kudu neangan obat tapi naon anu jadi piobateunana jelas keur dirina memang teu apa para mitra kaum dangu sadayana si Konang anu nyarane harita dina batu awakna anu geus teu puguh karasana manehna bingung kudu init ka mana leumpang oge teu kuat mantukna manehna cicing di dinya centul teu usik teu manik. Si Konang keluar ti saung lantaran embung kudu ngahiji jeung Ki Aub anu geus jadi mayit. Manehna keluar ti saung oge teu bisa jauh leumpang. Kur sababaraha ratus meter ti eta saung si Komrang oge geus teu bisa neruskeun di perjalanan. Awakna anu karasa leuleus, sukuna anu teu bisa napak sama sekali. Aduh. Aing kudu paeh di dieu jiga nama. Cek si Konang harita anu geus eueuh harapan hirup lantaran awakna anu karasa sesek barangkeur kitu harita katingali aya nu pelesatan lumpat ngaliwat ka hareupeun manehanana eta jalma teh tangtunganana sesek nakarana sageus rada jauh eta jalma teh balik deui lantaran kakara katingali aya jalma nu ngagoler. Sageus balik deui eta jalma nangtung mancu dina tangtunganana bari neuteub seukeut. Teteupan anu aneh. Teteupan anu silalatuan. Saha ilai? Kula ngaran si Konang. Si pedang setan. Cek si Konang anu ngakukeun ngaran si Konang si pedang setan. Katingali pedangna anu memang teu daek lesot tina pelebat tongong. Jadi ilaing anu ngaran si pedang setan. Memang benar. Kula si Konang. Tapi kunaon ilaing ayeuna jadi kieu? Bejana anu ngaran si pedang setan gagah tur sakti euy. Kula bantrok jeung hiji wanoja anu ngaran Diah Lopa anu bareng jeung si Kamileung. Si Kamileung eta jalma keruk. Jadi ilaing musuh si Kamileung. Bener kaula musuh si Kamileung. Kurang ajar memang si Kamileung. Andika wawuh kula memang oge sarua bantrok jeung si Kamileung jeung hiji wanoja anu ngaran si Diah Lopa. Saha ngaran anjeun? Ngaran kula Sabil. Sabil, ngaran kula Sabil. Pedang setan. Kunaon lain cicing di saung? Kalau ka cicing di dieu, na teu bisa init ka saung. Guru kula anu ngaran Ki Aub geus perlaya di saung. Piraku kula kudu
piraku kula kudu ngaji jeung mayit. Berlaya. Bener. Aku naon? Kula teu apal. Tadi datang langsung ngajungkel bari ngagorowok. Terus saterusna usik teu malik deui. Waduh, jiga-jigana tarung jiga nama. Jiga nama kitu tapi kurang teu apal. Ayeuna mah kieu we. Sarua urang musuhna si Kamileung. Kumaha lamun ilaing dibawa ku kula? Ka mana? Ka paguron kula. Andika boga paguron. Kula boga paguron. Ngaran paguron kula Jalakmas. Aslina lain nu kaula sih. Tapi anu dulur kaula tiada Ki Jabal. Palamitra kaum dangu sadayana. Antukna si Kondang harita dibawa dipanggul dibawa kabur lumpat ku Kisabil. Kisabil anu sarua kebenangan. Tenaga jerona memang teu stabil, tapi manehanana masih kena bisa lumpat. Sabab tadi henteu nepikakeun manehna eleh. Henteu nepikakeun manehna parah. Ngarasa diri geus kadese, Kisabil langsung kabur. Sedangkan si Kondang jelas anu hayang pisan ngelehkeun eta awewe anu antukna bantrokan kekuatan jeung dia lopa nu ngajadikeun si Kondang harita cengkang ka tukang. Kisabil lumpat anu manggul si Kondang nya tenaga paguron Jalakmas. Kira-kira setengah poe tidinya pikeun nepi ka paguron Jalakmas nya teu aya di Gunung Tomas. Kisabil anu ngablesat lumpat ninggalkeun eta pitempatan. Sajroning perjalanan Kisabil harita awakna anu kasa lumayan rada lemah. Antukna Kisabil sanggeus nepi ka setengah perjalanan. Kaayaan peuting Kisabil harita eureun monok di salah sahiji tempat. Awakna Ki Kondang anu beuki parah wae harita disimpen. Urang setan sing tahan euy. Tiris kula. Tiris. Si Kondang harita awakna ngageder. Tiris. Si Sabil ningali si Kondang teh kunaon rasa karunya keur manehanana. Sabab ceuk pikirna sarua-rua boga musuh ka hiji jalma kadua jalma si Kamileung jeung nu jadi awewena nyaetana Diah Lopa. Urang ngajar. Ulah ge geus ngarasa lemah ieu awak teh euy. Mata kuayahna dina peuting ayeuna kula teu bisa neruskeun perjalanan ieu. Rasa awak kula masih leuleus nakaranan ieu. Tiris. Tiris Sabil tiris. Si Kondang harita terus-terusan ngageter. Awakna diri ibarat anu muriang hebat. Sabil anu nyalurkeun tenaga jerona harita kana tongong si Kondang. Sanajan manehna boga tatu, tapi teu parah-parah teuing kaos Ki Kondang sabab tadi geus disebutkeun Kisabil ngarasa kadeseh langsung kabur. Jadi teu parah-parah teuing kabeunangan tenaga jerona ti Diah Lopa. Waktu anu nyerelek beuki ka peuting. Wantukna Ki Kondang sanggeus disaluran tenaga jero ti Kisabil. Lumayan bisa sare. Wantukna Kisabil oge harita sare. Sedangkeun di tempat lain. Di tempat lain si Kamileung anu keur ngagoler tina batu. Di jero guha anu mana eta guha teh mani kenah nakeranan. Uangna sigah aya nu nata. Si Kamileung anu ngagoler sorangan nu maturan. Aduh, aing di mana ya teh? Aduh, si Diah ke mana deh? Si Kamileung harita nu ngahudangkeun awakna tapi teu bisa lantaran karasa awakna asa rikes. Wantukna si Kamileung harita nyengir. Lantaran awakna anu asa linu jeung leuleus hese digerakkeun keranan. Aduh. Aing kebenangan ku sastra geni teu mampu. Hebat sastra geni aduh. Cek si Kamileung dina hatena harita ngomong. Barang keur kitu harita aya hiji aki-aki anu datang ka dinya. Anu jangotna panjang
tetep seket panona sedangkan ari buukna anu bodas cowidwid tur panjang ngagebay nepi kana bujurna eta pakulitanana aki-aki meni bersihna keranan make jubah anu warna bodas. Kamil ilaing ayeuna aya di guha paningki ilaing lamun teu buru-buru disalametkeun teu buru-buru eta tatu anu aya dina jero awak ilaing umur ilaing bisa dipastikeun moal leuwih ti sabulan euy sabab ilaing jelas kebenangan ku ajian anu kacida pisan hebatna Aji Sastra Geni ngan ilaing kapangih ku kula sabab aya getaran hate anu memang ngabejaan ka kula sabab ilaing anu ngabogaan aji tapak dewa tapi ka tingkat salapan. Aduh sayang teh kula anu ngayang kula anu keur nganyang anu ngaran Eyang Raksadipa. nganyang ka mana ieu teh? Bisa ningali Eyang Yualti hidup anu katurunan kawarisan Aji Tapak Dewa hartina bisa salawasna komunikasi jeung Eyang. Aduh Eyang Raksadipa Bener Eyang Raksadipa teh kapanan geus eueuh di kieuna. Secara jasad kaula memang geus eueuh. Kula memang jalma anu geus eueuh di alam dunia. Tapi lain hartina kula maot tinggalkeun alam dunia. Kula jalma anu keur moksa. Moksa. Tilem. Oh moksa teh tilem. Ya. Iwalti turunan kula nu bakal bisa ningali jeung anu ngabogaan pawaris Aji Tapak Dewa utang bisa ningali ka kula. Kasup hidup kabileung. Tapi kabogo uing kumaha tuh? Ayeuna hidup keur teu sehat. Tangtuna kabogo hidup kacida pisan hariwang. Pitong hariwang tong salempa. Kabogo hidup anu moal lila bakal datang ka ieu pitempatan. Tapi kan teu apaleun. Kabogo hidup jalma anu gagah tur sakti. Bisa mampu ningali, bisa mampu ngadenge, bisa mampu narima getaran di hidup. Oh gitu. Benar. Jadi guys, ulah loba pikiran itu jeung ieu. Wayahna hidup ayeuna cicing di ieu pitempatan. Hidup ayeuna hitung-hitung tapa barata ieu pitempatan. Tuh tempok. Dina gingding guha aya gambar. Coba ku hidup tingali. Coba ku hidup turutan jurus-jurus anu aya dina eta gambar. Dimimiti jurus ka-10 nepi ka jurus ka-14. Jurus naon atuh teteh? Eta mangrupakeun bagian tina jurus Tapak Dewa. Les eta jirim harita ngiles. Si Kamileung anu cungak cinguk bingung datangna teu nyaho ini oge lir ibarat kabawa ku angin. Hilang
leungit tanpa karana. Eyang Raksadipa anu memang hiji jalma moksa. Moksa hartina ilem, hiji guru anu gagah masakti tina waktu ratusan tahun katukang. Tapi Eyang Raksadipa masih kena bisa katingali lantaran Eyang Raksadipa anu eueuh ti alam dunya lain hartina maot, tapi ngamoksa ilem dikatingali ku para jalma-jalma kajaba turunan-turunan jeung anu ngabogaan aji tapak dewa anu tangtu bisa mampu ningali ka Eyang Raksadipa. Si Kamileung anu neuteub seukeut kana dingding bari jeung sumengir tangtun nahan rasa nyeri anu nyaliara dina dadana anu kabeunangan ku aji sastra geni ti Aki Aub. Si Kamileung harita ngorona maksakeun ngadeuketan kana dingding guha hayang leuwih jelas kana tulisan-tulisan tapak leungeun anu tangtu ditulis teuing ku saha kan anu jelas anu nulis tina dingding guha anu sakitu pisan jelas tangtu jalma anu ngabogaan aji kakuatan tur kamampuan anu hebat bisa nancebkeun ramo-ramona kana eta dingding guha. Aduh, hebat ya bisa nulis tina dingding guha anu sakitu. Tuas kieu na ieu. Tapi ieu teh gambar naon jalma keur modal tawa naon atuh ieu teh. Si Kamileung harita bari maksakeun bari sumengir oge harita kana dingding guha. Leungeun si Kamileung mimiti gerak nuturkeun jurus-jurus anu aya dina eta pitempatan anu cenah cik keneh cik Eyang Raksadipa eta masih keneh bagian tina aji tapak dewa anu kur dipimili ku manehna nyaeta salapan jurus. Anu hartina di eta dinding teh geus nyimpen 5 jurus pikeun neruskeun aji tapak dewa. Si Kamileung di jero guha kitu jeung kitu we pagaweanana. Sedangkeun di piluaran di luar guha dia lopa anu terus neangan si Kamileung neangan di mana aya guha nu ngaran Gua Paningking. Init ka desa, init ka kampung. Nanyakeun sugan we aya jalma nu apal di mana ayana Gua Paningking. Tapi nepi ka wayah kieu kiwari jelas dia lopa teu ngadenge jeung eueuh nu ngabejaan tur eueuh nu nyaho. Saban jalma anu ditanya di mana Gua Paningking kabeh oge gideug tur kakara nyaho. Bingung keur dia lopa kudu ka mana nanyakeun tur neangan Gua Paningking anu jelas di bejaan ku hiji sora nu tan katinggal anu ngaran Eyang Raksadipa dan pedah nyaeta dia lopa teu apal saha nu ngabejaan eta ka maneh. Dia lopa nu saterusna nganclomkeun suku kana eta solokan terapi walungan anu leutik. Karasa ku dia lopa manitiis nakaranan mubuh hawa anu mojeuhna keur moreret panas. Antukna dia lopa harita kagocipekan dina cai. Bersih ngaruru manikot nepi ka lila nakaranan. Oyok dina cai. Geus beres dia lopa anu baraseuh lantaran pakaian memang teu dibuka. Ya lopa harita nangtung dina batu nuuskeun awakna bari jeung babatek segala rupa karasa nikmat awak anu rareged arasa hampang dak madak. Menang sabara waktu dia lopa moyan antukna dia lopa oge neruskeun di perjalananana. Ya lopa leumpang ayeuna mah teu ucag acrog itu jeung ieu. Tekung selila dia lopa nepi ka hiji pitempatan. Hiji perkampungan anu mana warga di kampung eta teh teu pati loba. Ngan katingali rukun nakaranan eta kampung. Dia lopa nangtung dina kaca-kaca neuteup ka jero kampung anu jalan ngabulung. Ayam jago kadenge ting korokot jeung kongkorongok. Sasatan oge seperti embe anjing jeung naonna kadarenge ting jergog jeung ting berele. Dia lopa leumpang lalaunan rura teret ka kenca ka katu. Barang keur leumpang kitu kadenge ku dia lopa aya sora anu keur het-het.
lain kursa urang dua urang tangtuna aya walasan urang. Diharopa nangtung mancu dina tangtunganana. Neuteub seukeut kahiji bangunan anu memang kasebutkeun gede dan pedah dilingkung ku pagar. Eta pagar teh mangrupakeun sarig sig awi anu dianyam. Siga-siga paguron ieu teh. Cek dialopa harita bari rada ngadeukeukeun awakna. Tekung sirira ka layar kaluyur aya bapak-bapak harita ngaliwat ka dinya bari mawa sunung jigan mereka harit. Dialopa nyang hareup nanya. Sampurasun Mamang. Rampes neng. Aya pikir saya naon. Punten bari naroskeun. Nah itu paguron tah. Mang. Sumuhun neng ieu teh paguron. Ieu teh anu namina paguron Lupat Jati. Paguron Lupat Jati. Mohon paguron Lupat Jati. Ya ari di guruan teh Jatiwarak. Jatiwarak. Mohon Jatiwarak anu janten guruna bade ka paguron atanapi bade ngiring latihan atau naon bade guguru gitu. Teu abi ngalangkung pada aya kadang anu latihan. Oh mohon atuh. Nuhun pisan atuh Mamang. Mohon sami-sami neng mangga. Mangga. Diah lopa nangtung mancuh neuteub kana gerbang anu mana kabeh oge dijieun tina awi. Tekung sirila harita gerbang eta muka. Diah lopa anu ngajanteng langsung katingali di jero. Salah saurang murid paguron harita neuteub seukeut ka diah lopa. Bari nyampeurkeun. Saanjeun. Cek salah saurangna anu make baju sing sarua hideung. Sanes saha? Kunaon make jeung nangtung wae di hareupeun ieu? Kalau rasa nuju kalangkung. Ya lopa hari tengah jawab, tapi tetap waspada sabab katingalina eta kalaluar di jero. Bangun cara lemes. Aduh, pada kemana tuh neng? Nuju kalau rasa ngalangkung ka dieu. Oh, ka dieu heula tuh. Atur nuhun pisan. Ya lopa hari tarik ngaleos. Tapi hanya kal hari tarik pegatan ku salah saurangna. Pada kemana tuh teh? Ipi barang nyimpang heula ngadon ngaleos geuning. Eta jalma nu megatan langsung nyepeng kana leungeunna Diah lopa. Tengikieuan. Cek Diah lopa harita anu rada ditarik leungeunna. Piwarang ka dieu heula atuh da ngadon ngaleos heula cai-cai heula atuh di dieu. Hatur nuhun pisan. Cek Diah lopa harita. Nu saurangna deui harita ngajagal ka Diah lopa. Gelis entos ayeuna mah ka dieu heula yuk. Tuat tapi teu ke paguron ka ditu we. Cek salah saurangna. Diah lopa ngarasa aya kateu beresan ti eta barudak paguron. Diah lopa ngepeskeun leungeunna, beri nangtung mancuh. Naon sih? Pas Cek Diah lopa harita ngawaskeun. Ai cakakak sararea harita selisirian. Salah saurangna harita rek nyepengan kana batak-tak Diah lopa. Anu leutik jangkung cempeni. Tapi barang arek nepi harita kana palebah leungeun. Diah lopa sakolebat harita gibaskeun leungeunna nepak kana eta leungeun anu rek nyolodor kana palebah tak-takna. Ciuplak galeong. Eta jalma langsung ngagaleong. Atuh puguh. Eta jalma kagetna karanan. Diah lopa teh nepakna laun, tapi karasana tir ibarat anu didorong ku tenaga anu sakitu rasana. Dayagdag, eta jalma ngadayagdag. Kunaon ieu teh? Arek diajakan ngadon ka ngadorongkeun. Tong kurang ajarnya. Makin jari coba-coba karena tak-tak segala rupa. Cek Diah lopa harita beri nangtung mancuh dina tangtunganana. Wah, jika nama bisa sirat yeuy. Wah, penasaran mun kieu mah. Cek salah saurangna harita beri nyeureudeg ka Diah lopa. Anu maksudna
arek ngarah kana pelebagadona dia lopa. Ya lopa harita munurkeun awakna ka tukang plos. Eta jalma teh leungeunna ngeplos anu nyasar kana gadona. Penasaran harita beuki we ngadesek ka dia lopa pikeun newak kana cangkengna segala rupa. Tapi orok kaya ya lopa hiji wanoja anu pinuh pangarti ilmu panemus jampe pemake aji bangotong-tong jeung kilat beraja. Ya lopa harita ngacurilatkeun awakna ka kenca. Jalma anu tadi nyuruntul kalengitan dia lopa di mana ayana harita rurat heret. Barang harita ngareret ka belah kenca dia lopa anu keur nangtung ceprak. Dia lopa harita nyintrek kana ceuli eta jalma. Jauh. Eta jalma langsung tutupan pelbah ceulina ngerumpuyuk lantaran karasa panas jeung lieur sirahna. Heh, anjeun kurang ajar. Maju. Cek dia lopa nangtang ke jelema anu kurang leuwih meureun aya 8 urang lantaran ti paguron ka luar sawareh. Jalma anu aya 8 urang harita ting rareret. Ningali babaturanna anu kokobowongan harita gerungan lantaran ceurina sapanas. Leuwih-leuwih ti digosok ku cabe. Aduh, celi panas. Aduh. Cek eta jalma beri nutupan terus kana ceulina. Kurang ajar sia. Cek salah saurangna harita beri samrut narajang ka dia lopa. Ya lopa ningali gerakan anu gancang, tapi teu sagancang jalma-jalma jawara anu memang geus kahot. Garan-garana anu keur dia latihan di ala lajar bela diri kawas kitu tang teu bisa kaukur ku dia lopa sakumaha kemampuan maranehanana. Sakolebat dia lopa harita narik sukuna ka tukang plos serangan eta musuh ngeplos. Datang di serangan ti belah kenca, dia lopa oge ngacuralitkeun awakna ka tukang plos. Eta duanana harita ngararep plos. Dia lopa anu encan ngalayakeun perlawanan ku tiba nyingkahan hungkul make gerakan-gerakan anu mantak ngalieurekeun ka musuh-musuhna. Dia lopa harita ngagunakeun aji hampang ragana. Nete kana tak jelema anu nararangtung dina sakolebatan. Puguh we kacida pisan leuasna. Sabab kakara aya jawara nu wani nekte kana tak manehanana. Padahal manehanana can pernah ditarete ku jalma-jalma model jawara kaos kieu. Tapi ku dia lopa ku tiba ditete hungkul tapi memang teu naon ku nete hungkul teu ngarah kana awak manehanana. Tapi eta kabehkeun jadi sok terapikeun manehanana. Sabab bisa jadi ieu jalma ngukur kana kemampuan manehanana. Reg sarare harita eureun. Saha anjeun sebenarna? Cek salah saurangna harita minangka meureun pamimpin ti paguron anu kabeneran kaluar. Kula nu ngaran dia lopa. Dia lopa. Saha dia lopa? Ya dia lopa lah. Nah, make jeung katanya segala rupa. Paguron naon ieu teh? Ieu paguron Lopat Jati. Barudak. Bejakeun kaki guru euy. Bejakeun ke guru anjeun. Yen anjeun geus kurang ajar, geus ngaganggu ka jalma nu liwat. Cek dia lopa harita ngalakan nangtang dikitu. Robot salah saurangna harita lumpat ka jero katingali Jatiwarok anu memang keur diuk silaan kak baturan ku sababaraha urang anak buahna. Ki guru cek salah saurang anak buahna harita. Aya naon? Aya naon? Aduh, aya awewe nu ngamuk guru. Awewe ngamuk maksudna awewe ngamuk kumaha ieu teh? Itu nangtang di luar. Ngaranna dia lopa. Elmuna hebat guru. Di huruf ku 8 urang teu ngere-kere kalahkan nete kana tak. Jatiwarok harita kerung. Sabab manehna kakarang ngadenge hiji jawara nu ngaran dia lopa. Anu cenah memang boga pangarti anu sakitu hebat. Pala mitra kaum dangu sadayana. Kiwarok ngahulang barang ngadenge aya dia lopa. Sabab manehna kakarang nyaho aya ngaran dia lopa jadi jawara. Heg cenah awewe. Panasaran keur Kiwarok. Di mana ayeuna? Itu aya di luar ki. Jikan aing hayang apa euy. Kawas kumaha? Ya lopa atanapi Kiwarok harita cengkat. Pikeun mangihan nu awewe anu ngaran dia lopa anu cenah geus ngamuk dia tapi tempatan tur nangtang-nangtang cek anak buahna. Kiwarok anu keluar ti imahna kebat langsung ka hareup keluar ngaliwatan pagar. Katingali bener we
Hiji wanoja anu geulis sarancunit anu nangtung mancu dina tangtungan anak kedelingkung ku anak buah. Kiwarok anu can ngayakeun itu jeung ieu na harita neuteub seukeut bari nangkep harigu. Kalah ka lebah dia lopa anu nangtung. Corelat dia lopa di tengah corelat. Gerak-gerakna kacida bisan gancang tur cepet. Kiwarok sampai ka ungut-ungutan harita. Ningali gerakan kawaskit luar biasa. Ieu wanoja lain jalma sambarang. Anak buah na Kiwarok anu can sadar aya Kiwarok anu nangtung harita. Ting selebrut harita narajang ka dia lopa anu keur nangtung. Dia lopa ningali ting selebrut tatarajangan harita dia lopa ngahajar di tengah curalitkeun awakna bari jauh. Luhur aya kana sababaraha meterna ka luhur. Ngagunakeun hampang ragana awakna anu ngalayang harita nutung ka handap bari jeung ngagunakeun aji bangotong-tongna dina jurus anu katiluna. Barang turun harita ngalayang leungeun dia lopa nu siap pikeun matuk-matuk kana tarang eta jalma tapi teu dilakukeun ku dia lopa. Harita dia lopa langsung cele harita turun kana tanah. Awakna anu teu kadenge celena lantaran ngagunakeun aji hampang raga anu geus sampurna. Gebeg sararea jalma harita ngagebeg ruas ningali dia lopa anu ngagerakan kawas kitu bari imut nangtung mancuh dina tangtunganana. Kudu teh hayang tarung jeung anjeun. Minggir. Cek dia lopa. Dia lopa. Aing nu bakal tarung jeung sia. Cek salah saurangna harita nu parongos. Dia lopa harita ngareret. Ah, jadi aya nu wani keneh. Ayo. Cek dia lopa. Sararea ting rareret sadan lantaran maranehna geus jelas. Miran geus teu mampu. Tong boro-boro ning nyerang. Manehna kuningali dia lopa nu cocorelatan kali itu. Kadi oge geus lieur nakaranan. Komo deui kudu ngasupkeun serangan ka dia lopa. Geus tang tuh lain dia lopa nu ngajungkel. Manehna nu geus pasti bakal ngajungkel. Tapi salah saurangna anu boga rasa kamampuan leuwih punyul tibatan anak buahna. Harita langsung serut narajang ngagunakeun kekuatan tur ilmu silat anu dipimilikna. Awakna ngacorelat harita rek nyarah kana pelebah dadana dia lopa. Tapi dia lopa sakolebat harita nyintrek peureub anu menang. Nyu rek nyarah kana pelebah dadana. Hiu. Tak. Eta jalma langsung ka tukang bari ngakuduk.